Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu wajib jeung mustahil di para rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatana, kizib, khianat, kitman, biladah. Bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera nyumputkeun tur bodoh. Sifat anu wenang di para rasul. Wenang di rasulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem sajabana. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari, wa yakutun hajarun walaisa kal hajari. Muhammad teh manusia lain manusia biasa, kaya batu intan, yakut lain batu biasa.